taubat. Innal abda sarjungjunan innal abda idza akhta'a khati'atan tuktabu fi qalbihi nuqtatun sauda. Di mana hiji jalma midamel hiji dosa maka disimpen dina hatena teh hideung, dicatatkeun ka hideungan hiji. Beuki seueur hidung deui, beuki seueur hidung. Akhirna kumaha hatena hideung sadaena. Kumaha teh mah teras hoyong ngaleungitkeun eta tambah fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sofa qalbu. Di mana anjeunna istighfar tuluy tobat maka bersih hatena. Nah, urang upami midamel dosa enggal tebak ku tobat istighfar. Midamel deui istighfar deui. Midamel deui istighfar deui. Fa in ada zida fiha hatta ta'lu ala qalbi. Lamun teh mah diantep uwih deui midamel dosa deui tara-tara istighfaran maka bakal nambahan hatena teh. Lahina teu tiasa napi kana hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Enten dan bu dosa urang teh popoe nu bisa nyaangana